Karena teh sampurasun mun etes ieu mah lain ada ngosong. Campur angin. Loba teh. Ya, sing bener. Eta bahasa teh sing bener sampurasun. Bakal bener teh jawabna. Besok udah aja ditontonan deh. Sampurasun. Si Moy. Ay sampurasun. Sampo. Yang cegekan itu kan mare. Loba kumaha? Moy, di dieu teh lain masalah cegekan, di dieu teh loba bahasa, loba anu ngarti kana bahasa. Da kudu bener atuh. Nasi itu kunaon atuh? Lain dalam. Lain mending disesuaikeun nya. Batur mah ngomong sampurasun ieu malah huntu. Lain geus keur mah geus penting nya. Nah, urang deui teh udah keung. Nah, baru kumaha ningali huntu nih rangeteng gitu. Kayak aing geus penting atuh sih urang huntu teh. Naon yang mana? Ngabeda-bedakeun huntu. Aing make ngerang ngeteng sageman emang naon? Lain dari huntu nikah kitu atuh. Ramai. Iya. Alhamdulillahnya noi urang bogi ieu teh ye naon baris ngahibur warga masyarakat apa ye nanti? Hah? Naon di kampung naon? Apa urang gede di dieu atuh? Beda kan tadi itu nyebut loba minang main ka dieu cing apa kene kampung naon? Apa ieu teh? Naon Leles. Ayo mana, Pak? Ayo mah. Ayo nanya teh anu. Aduh, aing seorang Gusti ngagung bahasa rupa-rupa Baik. Ada satu. Lain sih itu dari mana mik amat. Kedua eta mah kaum. Pasien jeung kaum na we. Urang ngomong ka dia teh jualan teh kieu di dia mah. Nah, kumaha? Wah mah ge pangrapi na. Nah, kumaha? Tingalikeun. Tu geulis. Heeh. Terus nu kasep bungku. Oh, aya beda. Aya. Anu goreng babalata. Ai kata papa nu goreng urang curiga nah bekasi itu. Hah? Bekasi itu nu goreng. Nah kumaha itu? Dia nu kan kieu geus. Anu goreng babalata. Heeh. Terus Dek, hah? Sekolok. Ibu-ibu tuh sadar kan, Bu. Nuhun. Ulang teh sebenarnya namanya mun moset dina panggung di TV. Kalau anu nitah wae. Urang deui si pohon deui apa kene kami teh? Percaya teh ngomong minum seorang ngomong tadi itu apa? Teu nya. Aku teh nyaho ai ka urang sing karo tadi teh. Kumaha? Aing ngaliwat ka ditu teh kana motor. Nya. Om. Pas urang ningali belum di pelong urang. Umpung. Oh, di kayak ayat dulu ini. Pulau panas, om. Aya or. Yus, or. Aing or marong. Kasih itu. Eta bakal beda. Ayo si Eka. Or. Orai. Wah, siapa? Yo, ya udah deh, aya ieu teh. Naon? Santan. Naon Dibuka. Dokter urang teh. Heeh. Pokoknya penting ieu ulah ka mana lah. Ya, nah. Nya sok sing ngarajo sing ngarapi. Sing tertib aman. An papajah noy. Ka ibu-ibu. Ya. Sing tarakti. Naon tadi? Dina cingogona. Bebas rajo mah atuh mah jeung Ari urang ngabejaan geus temona. Nah, kumaha bisa naon? Geus sarua jeung ibadah. Oh, naon tah maksudna? Geus aya sirup. Bisa ka sayang. Lah, sing Mana amis budi puting ayeuna. Ini habis budi saya semalam saya nama. Ayo, bawa bisa truk siapa? Ayo cetuk. Ayo cek. Kok ulang tulung-tung mana? Saudara dia pun bilang ada. Iya dan merdeka teh 78. Kayak aing jadi geus sadar ka budi ero atuh. Katanya lu kumaha gitu? Iya, yang baik setanikeun sakitu atuh. Sana jeung mana? Bener ya. Ayo mana nanya naon teh? Hei, ulin. Nah,
bahasa Inggris eta saha udin. Saya tengarti. Nah, Udin. Ya. Ayo ngomong kakak. mana emang ngomong teu jelas atuh. Ini di Ya, eta teh udin teh lamun di Muarajeun. Oh gitu. Oh, Budi. lamun di Cina mah koko kana teh. Koko, lamun di Inggris robet eta teh. Koko robet. Noy, Nen, ieu urang buka we heula. Upah engke urang buka heula. Aduh. Kemana Wilujeng? Ahut RI deh. Bagaimana? Muka 78 urang alhamdulillah reus ieu seueur mika seneng mika cinta masih kene peduli. Salung. lain paduli sok tiris ya teh. Ya, ada cek aing ge. Panitia ada gitu. Lamun nonton calung tong kaki-aki. Si asup angin diri. Goblok. Itu hulu aing nih. Habisnya koin. Sakit. Takis. Deui. Masih bagus. Oh, hayang dimimitian. Nah. Yok. Sok atuh. Ya. Di mana itu? Ah, ini tuh. Ah, sini ya. Masih aja. Oh, makasih. Oh, beroleh batut. Betah idinya di pondok idinya tak. Duduk. Mulai aku udah siapa? Pamiarsa anu mulia sampurasun hati para kanca sampurasun nepangan kasadayana sampurasun para kanca sudah obrolan kapawihan kupiriku sholat jauh obrolan kapawihan suka sering kemuliakan obrolan kapawihan ngahari lagu kuring obrolan kapawihan ngahari lagu kurang
budaya Sunda seni keindahan seni manusia Gusti yang wiji seni lahir seni calung ayeuna geuring kangkung ngalang-layung seni calung ayeuna tos seueur nu jaramang seni calung ayeuna kagiles ku roda jaman seni calung ayeuna kangkung pagar apuna seniman Sunda penguasa parutus asa sing aktif bereakibat itu deh, emang ada kena obat tuh. Ulang yang tidak tadi pak, ya penyanyi teh kuriang kan. Seni bagian budaya Sunda seni anugerah Gusti yang wiji kayak itu sebelah situ tuh. Padahal, Naon? da situ malah seni, malah nunai halus. Urang seni, Iya, deh. Kela ya Urang teh ulah sok ngomong kalemahan jelema. nah kumaha Sok urang kabeh ge buatan Allah. bener Bukan malah mako. Eta buatan Allah. nya Man anu gagal. ya lama orang geus masak ya kudu nalimakeun modal ka angin sok anu teh hei cenah orang keur bae da survei membuktikan modal ke Mang Dede peot tarimakeun eta teh bukti nu nyata Mang Nunuy ontong bae tarimakeun eta teh naon kanyataan tah modal urang hei bawa teh boga jadi aliando Bener saya Allah nyoba. Gimana baturnya kan baik. Urang mah boga beungeut kieu, beungeut kieu untuk mah urang tarangana sula. Halus tah eta. Allah nganele jelema teh lain kana beungeut tapi kana hatena iman jeung takwa. Cuma kasih jika mana gitu iman mah tinggal aing. Nama Beungeut sidang huntuh tapi hatena kumaha hatena? apa iblis. Iman satu iman. Lain. Ayeuna mah aneh huntuh Allah mah ayeuna maneh ngomong Allah teh. Nah, Maneh kudu inget pemadaksina. duh Bahasa si eta lahir. Apa tuh? paling bener siapa? Sian. Sia lahir mah paraji ge maut. Bener. Bisa gitu teman. Begitu keluar kan orang teh sok sirah heula. Heeh. Begitu keluar huntu-huntu. Saingan ngelepak atuh Pak Haji. Kan ngomong ka desa. Nya. Kumaha cara ngalahirkeun si ieu cenah. Dibawa ka bidan ke Cilawu. Ya. Bidan 3 poe ngagugulung beuteung ieu indungna. Si ieu lahir sukuna heula di beton. Ya. 4 poe tangga motor suku. Nah, begitu. Huntu nyangket na jantung. Ya, si Mang Nuni mau ongko ulah ngomong ke tahu tuh. Ayo makan tangan Bayus. Bayus itu kata Bayus. Alah, Bayus. Biasa we atuh Bayus gitu mana mau. Bayus. Nah, kumaha. Hei, huntu. Nah, ngomong. Tuh Biasa bahasa. ke siapa yang ngomong jadi Yamin. Maya ini Hari kuah nih kamu cek gitu. Payus, singana ieu Yus. Lain ngomong nu leuwih jeung nu kurang. Nu leuwih untu jeung nu untu.
Iya, urang buka rakyat hen urang teh. Oke, urang buka kudu. Iya teh, dalam rangka naon ya teh? Hah? Aduh, Gusti masih tanya. Kita tadi dibaca Nah, di masjid kebelah itu. Memperingati setiap tahun kia cerik ayu 17 Agustusan. Nah, cerik nama ke dijing cerikan kemerdekaan. Orang berjuang toh pasti jiwa raga. Orang bakal musik kemerdekaan, ku baca-baca kalau kegiatan model kia itu. Itu kudu kebelah. Ayo juga ingat kaki aing banget nu berjuang. Oh, di mana di bawah? Nama lain. Kakek Magna. Kanjong, kanjong. Lebih. Berjuang dari aing lain. Naon atuh? Tepira dukut dina jarami di pokok jurik baru. Lain pahlawan atuh. Lain pahlawan begitu mah. Eta mah takdir ya. Ai pahlawan mah mun gugur di medan pertempuran eta pahlawan. Berkayukan Sebidarannya dukut di pokok jurik maut. Ya, ngomong kan perjuangan urang mah naon kudu bisa mengenang baheula mapan kitu. Top nyawa hadirkeun kemerdekaan. Oh nya. Uang urang aya tika pengkung di imah. Halo, Bang. Bisa kitu kumaha? Bisa gitu. Dipeka doyong lempang oge. Alah. Berjuang kita berjuang. Kita dulu berjuang Bisa kitu kumaha? Kapan raga tina kelapa? Berjuang, berjuang atuh. Hehehe. Ulah bakal sempak kepibuyon. Disiplin lah. Kudu disiplin. Siap. Cok urang jadi komandan bae. Maksudna naon? Urang baris heula. Sambil lagu ke lagu Iya dengkul. teh 17 Agustus. Si itu mah Jadi Berarti jelema can paham kabeh nya. bukan. Padahal mah tanggal 17 euy. Itu berapa? 7 bulan. 17. 17 teh. Masuk buru jadi 17. Betul nyaho laguna geuningan. Elena. Aku masuk teh. Laguna. Kumaha. Oh, sok. Sok kumaha? 16 Agustus tahun 45 isukna hari kemerdekaan kita. Oh. Siapa mah halus atuh, banyak ngerti itu bahasanya gitu mah. Halus Minang euy. Tah, gitu Minang. Halus. Pogo da bebeng ngepet. Bahala mah kitu ku aing. Celeng we gerai. Mau kana celeng. Naon? Rorong pokorong. Oh, mau di kitu hatam di hadap di dahar kemana mah. Di pulungan. Siap, nak. Urang baris nak. Si itu masuk ingat karena 17 Agustus sok aya upacara. Baris berbaring. PBAB. Hah? PBAB. Selalu BAB. Mana BAB? King men atau men. Sia mah awak peot teh mah bakal kumaha. Kayan kepenggam mohon gitu. Naon? Laporan. Naon lapor? Jangan abdi nembe Naon? diimpus. Ayo mah. Siap Naon atuh? Pilih kana paham. Aing beredorok-dok. Siti kumaha? sekarang ini pohon. Resep orang mah ningali panitia biarnya nyuguhan teh ningali banget euy. Heeh, ningali maneh ningali dibere ranginan. Ningali ieu dibere wajib. Terus ningali itu dibere boronong. Pas ningali aing dibere waluh. Oh, nganyahokeun. Heeh, nganyahokeun naonna panitia. Ah gitu. Da we solaan dihakan ku aing ge. Eta waluh sapiring da lekedepi lekedep. Soran kerkes. Kayaknya lekedep. Lempeng Siap. Siap. Tiga ya nih. Awe sorana sika hancip lokal kangarona. Oh, kasih deh. Cut, Bray. Bray dibuka, buka, saya buka. Oh, itu istilah. Cut, Bray. Rapat. Emang apa yang saya rapat atau Amplop sambil rapat. amplop rapat siapa tuh? Rapat kayak gitu dari suak. Oh, Ngewa aja gang gitu. Pulang. sudah kepik tuh. Nurtik. Nurtik. Ayo Nurmi. Nurtik mulu setik.
Si teh sekolah. Oh, belum boleh atuh. Si itu kamera ku guru. Saya teh naon atuh buku. Cara teh ngahormat. Ari mana koplok ya kan menurut beakan. Tidak nama sung situ. Si sekolah nu bayar ke suluh. Oh, serap gitu. Cerok. Hormat. Cerok. Ano nahun tuh? Apa nih saya topi ya? Yang topi ini ya. Cerok. Bola apes. Oh. Ayo bawa anggota tembak barorok. Mana komandan salah? Bola banyak pas ke kanan. Pas. Ada henges ya mas. Ya, soalnya mah komandan deh mah. Cuma awak lewat soal cempreng. Awas sampai 5 menit ngalah pada saja deh. Oh iya, orang Medan. Tanya. Kang sate. Saya bukan dari Medan, dari Madura. Kayak Orang Madura. Mas, ayo kupat tahu mas. Hah? Ayo kupat tahu. Saya dagang sirup. Madura sirup. Madura teh sate. Ah ya, teh sate. Nah, benar. Benar. Baik-baikan. Tuh, bentuk. Bola apes. Ngentik. Aduh, ya tuh dinaikin. Ngentik nongeng seutik. Aduh, ini komandan ini baru. Halo Jawa. Oh, masih Jawa? Hei, Jawa? Jawa mana? Jawa mah kain, Jawa mah. Nggak bos. Jawa emang abot. Bos. Dari Jawa yang sudah mah teh Jawa beda. Beda dengan bisa au jeung ahung. Ah, tak. Namun di Jawa di Sunda mangga. Monggo. Jawa monggo. Monggo. Oh, mana urang mah sarua. Urang awal teh di Sunda. Urang mentara daek yang pakai Jakarta. Mung identik naon Jakarta. Tah lamun ka Jawa Mas Awo. Di Sunda Mang Awa ka Jakarta. Iya. Jadi ada perbedaan Sunda dan Jawa. Iya. Kalau di Sunda celik-celik, kalau di Jawa kalau. Nah, kita jadi kolok-kolok itu. Kan bahasa Bahasa Jawa. Lamun di Sunda mangga, lamun di Jawa monggo. nganti. Monggo ae orang Madura. Nganti. Ngapain enggak? Ngomong Lok jotik. Lok jotik colok punya siapa? Colok. Aduh, hampuran. Pemeriksaan barisan apabila tidak dicolok. Bagus kalian. Curugmu sampai melebes kayu. Kau. Asyik kan berasut tuh tapi. Oh, pengalor, pengalor. Jeruk. Arah mohon makan curug. Jeruk ini kemarin saware atuh. Wah, api kesautik. Ibu bapak sentap ini kemarin. Ini kumaya ah. Malah kepala. Wah, ini geranya budak Jawa. Ya. Terus taktik. Naon? Letak cantik. Duh, tapi lemahnya. Goblok. Coba gua suruhkeun. Kumaha?
Aling nyiapkan kudu bener itu. Nyiapkan lagi. Yo atuh. Ya komandan ya. Siap teh tahu nunuy. Aing mana sawe kenalan abang gitu. Oh. Kapan abang nunuy ya itu nah. Abang itu. Oh, bang sok bang. Pak iya contoh. Menanya abang poek ya teh. Kan bae poek oke setengah. Lagi aing hidup ieu jelema hidup mah keuntungan bejalan. Namun tuh keuntungan anak. Ya urang hidup dia mah anu hidup mah mun maotan mau ditanya ku malaikat. Begitu datang, wah iya mah mesti dulu ke surga tuh. Aya gitu namanya aing mah. Wah, nen pansieut teh pemain sinetron di film. Oh, nah apa Sia teh bilang apa dina judul mayat-mayat gosong di sini. Ato, cing atuh, Bang, kumaha da ieu komandan kumaha? Gamrak, kasus kakak. Kumaha eta bahasana? Anu mun teh bahasana naon ieu? Gamrak. Kakak ieu. Mobil euy, mobil Nya. Ieu teh isiapeun nunuy mah gulunya mobil. Alhamdulillah kan, udah geser lah, pacar jalan lah. adalah Nah, mangga. Oh, tuh, keamanan, aduh hatur nuhun dapat keamanan, alhamdulillah. Aksaranya jadi Bismillah. Oh, mangga, tarti Marangan cari deui. ya setempat-tempatna Satempat-tempatna deui. Mangga kagak hira posina mana angguna. ya alhamdulillah Kumaha euy? Moal geus baliskeun. wah urang teh aya paribasa kudu amit alak kudu minta urang teh kirim heula wah Itu sanut-sanut urang heula. aturkeun lagu dan gelung wah Eta. lagu dan gelung lawak keun kangge seungkeun ayo urang beres kieu nyawanya bersama Aduh, bapak ke. Pacamat. Saturkeun nuhun Bapak Camat. Cuana mau ieu panitia teh ngabeyaan aya mah. Allah, maneh nyebutkeun Pak Camat atuh nuhun atuh tadi kepolan hari uwi itu terus Naon? maneh tadi kepolan ku Pak Camat. Iya mah Pak Camat mah titik. Titik naon setak? Titik mangonoy titik gitu. Da urang mah tara moal duit teh dari kirang. Sia naon? Aja main naon atuh? Titik Kumaha naon? jadi kumaha maksudnya atuh cing bener atuh. Heeh, urang Geus mah apaleun. Pak Camat kanyaan. Da urang mah seumur main ge can pernah moal duit kadang saweran. Cepet amat. Baik urang mah urang kemana-mana ke tala. Oh gitu. Urang mah sok mun mere teh digulukeun. Jadi seni ka baju, akhirat ka sampeur. Urang mah duit teh digunukeun dibuktikeun ka budak yatim piatu. Halus itu bener. Halus. Tapi mun penting dia marere, gunukeun.
Ulang bikin ke budak yatim. Nah, satuju mana? Satuju. Didoakeun mana sih jadi pesalung sing haji. Pesalung. Kakain pesalung. Pokoknya mah doakeun kana seni si maju. Amin. Nya tah Kamu sakudu. Kamu sakudu mah. wah gunung ulang bikin ke budak yatim. Alah, budak yatim hiji-hiji nabi. Bukan mana atuh. Bayang gunung dan enak. Nah, saya ya. Kembali mana? Ya.
keadaan urang teh ada siapunten boh bilih mangarewong ieu ka paawak penuh lajeng anggur merasa bunga tak kira seni merasa mipit kudu amit kudu bebek benar noy sakuduna urang teh kitu meh naon salaman noy tadi teh pacamat sajabat ti pacamat teh aya saha wae noy ieu teh Iya teh urang tadi ulang teh ade teh usaha anu aya kain tanggung aya penduduk nya bos dudung sawe lah sabab itu urang teh ngaraos bunga kieu teh naon ku aya dukungan di marantena Ya. ya urang teh nuhunkeun Iya. tuh kan dia aya di antawisna Sawe. kata aya es podeng bos dudung di Tangerang tas aya di mi dober wahid Tangerang ayo siap beda sebelah ngopi siap mi dober doa maksudnya MS Power mi dober Bagaimana mah ngaturkan naon ka bos dudung ka bos ius oke urang teh nya oke karena saya teh nah di bako moe A Yusuf duduk menghaji A Yusuf dah di bako moe A Yusuf ah menghaji si iya akibat teh sakola teh kitu nya benar urang mah kagak maca teh ieu oh masa teh si mama ini masa teh semua mendidik gitu mana dicek celek mereka da urang ge baheula di sekolah euy sekolah mah hanya maneh mah penting sekolah mah ujang penting baheula mah da bola ka sekolah si bapak urang teh nah tahara teh hese iya ayo pengalaman sekolah pernah eh ngomong ke bapak urang pas cing hayang sekolah si batur kumacing jawab ke bapak urang kumaha kenal mana sekolah oh mau ge dulu ke sekolah ke dipikasieun tidak sok mana dipikasieun ku aing adukeun jeung mau nyaho ada naon hubunganna sekolah jeung mau urang pernah sekolah sapoe balik deui aing mah nah eta guru nanyakeun saha hayang asup surga kabeh ngacung Oh. jiwa urang teh ngacung bodoh atuh ada mah sampai oke kasih ka bahaya nah cenah mana ompong teh ngacung kami mecek bapak kudu asup calung gitu aduh Noy. bos dudung euy Noy, Ayo, bos. ari urang mah baheula awak dipikaresep ku guru teh. Dede, paribasa. Dede, cek guru teh karup. Karup. lurus leuy Jengke samula. Jengke. makanya punya terus kumaha Hantem we ngapoe. eta mah nya ngaco teh setrap Setrap. cing mun mana penerbit ke sekolah pernah ngecek bangku sekolah aing rek nanya ka maneh Hah? oh ngetes ari gajah nyumputna di mana Gajah mah nyumputna teh di leuweung, Noy. sanes Di mana? Di leuweung. bener atuh di leuweung nah kebun binatang ayo mah serasi eta di nyebut kebun binatang eta ngahiyak ka dieu mah kumaha ini kalau pasar jadi jawaban di mana nyumputna Di leuweung di kebun binatang, Lain. Iwati di hutan, di lain kebun. sanes Di mana? gajah Gajah. di mana nyumputna Heeh. di masjid Ah, siap. nah Mari maneh. Rupa-rupa. dari masjid atuh kok jik mana ka masjid Heeh. aya gajah eueuh Oh, kan nyumput Sok urang geus nanyakeun ka maneh. oh Lamun eta mah urang urusan gajah ya. Oh. Urang can selesai urusan gajah jeung maneh. oh jadi aya tulina si kumaha teh rek malu Kumat, kumat carana ngasupkeun gajah kana kulkas. alah gajah lagi gede siapa masuk dari mana tuh ngomong gajah lek, ngomong gajah leutik. Kumat carana? oh jawab atuh Oh, ya hese jadi gajah mah gede kok kasih gede gitu diukur Ais, tidak bisa. emang kumaha sih Dia bukakeun pantok kulkas, Hah? masukkeun gajah, Hah? tutupan. kapan gede gajah asupkeun Tutupan. Jadi asup di jero eta
Aing nanya ka maneh. Nah. Kumaha carana ngasupkeun sapi kana kulkas? Aduh, malas euy. Malas. Cete. Kumaha? Jika pieu cete? Kumaha? Bukakeun pata kulkas. Hah? Asupkeun sapi. Ditupan. Teu bisa. Nah, Sanes kitu. Heeh. Buka kain pantokna. Keluarkeun heula gajahna. Apa da gajah di jero? Asup ke sapi. aya gajah sagede. Sia-sia mana ngabejalan kamu. Siang bodoh, jangan kuaring. Oh, malas. Mana suka dia? Sapi. Tarik mana sapi jeung sirup lupatna? Tarik kene sapi. Sebelum Nah, tarik kene sirup. Sapi goblok lah sapi kok apa sukuna? Sama sapi nanti jero kulkas ya teh. benar. Eta mah salah aja. Benar nyambung. Saya kopi setengah gelas, susu setengah gelas, biji jadi naon? Enteng. Kopi susu. Sanes